Dina hiji poe di dusun Sukaseri nu tempatna di desa Langka Incah aya hiji aki-aki nu cunihin kacida nyaeta Aki Sarboji. Asal muasal ngaran Sarboji dicandak tina waktu anjeunna lahir nyaeta waktu asar poe Rebo bari jeung anjeunna anak kahiji. Jadi we di ngaranan Sarboji. Sarboji ngagaduhan bojo nyaeta Sarboah. Kitu oge ngaran ini Sarboah hampir sarua dicandak tina waktu jeung poe lahirna nyaeta waktu asar poe Rebo maju ka Jumaah. Jadi we Sarboah. Aki Sarboji jeung Nini Sarboah ngagaduhan budak hijina nyaeta Cep Yujeng anu yuswana nembe 8 tahun. Anjeunna ayeuna calik di bangku SD kelas 1 da kusabab bodoh jadi we teu naek-naek. Nu jadi pertanyaan, kunaha Aki jeung Nini masih dikarunia budak? Paninten Gusti Allah ngabulkeun doa si Aki jeung si Nini kusabab mang tahun-tahun rumah tangga can dibere wae katurunan. Nu akhirna ayeuna dipasihan katurunan nyaeta Cep Yujeng. Bagaimanakah carita saterusna? Hayu urang ka TKP. Duh aing mah perpaila kieu teh aya we piduwiteun teh. Jabasi jeung rek ulang tahun bareng hayang nanggap wayang deui. Isar boji pagawean teh lontang-lantung wae segasan lanyot cek urang magawe atuh. Kunaon abah maneh? Abah mah, abah. Ya abah maneh kunaon? Sok nyarita ka emak. Abah mah labuna tad aja. Sarboah. Sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tetapi ku
Terus si abah na tuh kuna naon? Si abah mah teu kuna naon, sehat-sehat bae. Nah tuh maneh guguwakan ceurik siga kitu. Pan ujeng ditakol ku abah pada yang serikeun abah labuh.